kacaturkeun dina nagara Kutawaringan, nagara anu subur tu makmur. Anu jadi rajana munding keling Puspamantri menaktareh pajajaran. Pandakawanana kudu aing lengser, munding waringan kudu waringan, jeung Kalang Sutra tandur wayang. Raja boga pawarang 42 orang, tapi anu kacaritakeun mah ngan duaan, nyaeta Gurit Haji Wiramantri jeung Nimbang Waringin. Dina hiji poe di Kutawaringan ngayakeun pesta anu kacida ramena. Tatabeuhana kadengi ku Nyai Sumur Bandung di nagara Bitungulung. Tuloy bae atuh ngahudangkeun lanceukna Rangga Wayang anu keur tatapa. Nyai Sumur Bandung nanyakeun sora tatabeuhan anu kadengi ku manehna. Sabada nempo dampa leungeun Rangga Wayang. Kanyahoan bae yen di nagara Kutawaringan keur aya pesta rongkah. Saenggeus kitu Sumur Bandung ditanya ku Rangga Wayang. Daek henteu boga salaki ka Ratu Kutawaringin. Tadina mah Sumur Bandung teh nampik, tapi lantaran terus didesek, akhirna mah daekeun oge nurut kana kahayang lanceukna. Tapi aya syaratna, engke inditna ka nagara Kutawaringan kudu tumpak benteng lilin warna jingga. Anu katingna rampe bentang, tandukna salaka domas, jeung buntutna banyu emas. Rangga Wayang teu bisa nyemponan pamenta Sumur Bandung. Terus bae menta tulung ka Langen Sari Jaya Mantri. Mas Wira Jama Manggala lanceuk Sumur Bandung. Langen Sari sagumpan pikeun neundunan pamenta Sumur Bandung. Dina waktu geus ditantukeun, Sumur Bandung indit babarengan jeung Rangga Wayang ka nagara Kutawaringin. Sumur Bandung tumpak banteng lilin, samemeh indit sakabeh pakayaanna ku Sumur Bandung diasupkeun kana cupu jimat. Terus dihampekeun ka bujangna Nyai Ogem. Sanepina ka nagara Kutawaringin, Rangga Wayang nepungan Kalang Sutra. Tapi kahayangna teu ditarima kitu bae ku Kalang Sutra. Lantaran putusanana gumantung kanu jadi ratuna. Ratu bisa narima maksud jeung kahayang Rangga Wayang, tapi Nimbang Waringin nolak. Sigap jeung ucapanana matak pika nyerieun hate Semah. Manehna ambek-ambekan, jejebris bari ngareuhak hareupeun Semah. Teu lila ti harita, Rangga Wayang mapakeun Sumur Bandung ti tapes wates daya. Sumur Bandung ngarobah wujudna jadi nini-nini. Terus bae indit nepungan Nimbang Waringin. Nasibna teu beda ti Rangga Wayang, dihina bebeakan jeung diciduhan ku Nimbang Waringin. Lantaran ngarasa dihina, Sumur Bandung ngalawan. Direbae atuh perang tanding jeung Nimbang Waringin. Lila ti lila, Nimbang Waringin kasoran, teu kuateun ngalawan Sumur Bandung. Nyamenta tulung ka pamajikan Ratu Sejena anu 41 urang. Di alun-alun diayakeun tatandingan ngadu kagelisan antara Sumur Bandung jeung Nimbang Waringin. Katut sakabeh pamajikan Ratu liana, kabeh eleh ku Sumur Bandung. Saterusna tanding paalus-alus buuk, kaparigelan ngulinkeun keris, ngadu munding jeung sajabana. Kabeh oge anu menang teh Sumur Bandung. Kulantaran eleh bae, Nimbang Waringin ngarontok Sumur Bandung. Dir perang tanding, Nimbang Waringin kawalahan. Terus bae menta bantuan ka Maruna. Antukna Sumur Bandung dirempuk ku 42 urang. Karah Sumur Bandung kadeseh. Lantaran jumlah musuhna teu saimbang, Sumur Bandung minta bantuan ka Langen Sari. Sakabeh musuh Sumur Bandung bisa diungkulan ku Langen Sari. Nempo Langen Sari pipiluan Kalang Sutra oge teu cicingeun. Manehna turun ka pakalangan mantuan Nimbang Waringin, kacaturkeun perang tanding antara Sumur Bandung jeung Nimbang Waringin teh lumangsung lila. Tapi can bae aya nu eleh, masing-masing ngetrukeun kasaktena taya sudana. Cek ingetan Sumur Bandung, perang tanding teh moal beres-beres.
anu matak iniana rek menta bantuan ka Sunan Ibu Sorga Loka sangkan bisa ngelehkeun musuna. Biur atuh Sumur Bandung ngapung indit ka Sorga Kola dituturkeun ku Nimbang Waringin. Tapi di satengahing lalampahan kekuatan Nimbang Waringin diserap ku Sumur Bandung nepi ka teu boga daya upaya pikeun neruskeun lalampahanana. Saenggeus kitu mah Nimbang Waringin teh ngarasa taak ngaku arek taluk bae ka Sumur Bandung sarta rek rela masrahkeun salakina. Sanepina ka Sorga Loka Sunan Ibu mere pibakeun anak sagede kacang hejo. Eta bahan teh diteureuy ku Sumur Bandung. Samulangna ti Sorga Loka Sumur Bandung jeung Nimbang Waringin nepungan dulur-dulurnya eta Langan Sari jeung Kalang Sutra anu keur perang tanding di tengah laut sabada di tepungan mah perang tandingna eureun. Saterusna atuh Langan Sari Kalang Sutra katut Sumur Bandung jeung Nimbang Waringin baralik ka Kuta Waringin. Sumur Bandung jadi kawina jeung Ratu Munding Keling dipestakeun kawilang rongkah. Kocapkeun aya hiji nagara ngaranna Nagara Pucuk Pajajaran. Ari rajana Raden Jagaripuh boga adi awewe anu ngaran Sekar Pakuan. Barang ngadegi bejayan Sumur Bandung geus kawin jeung Ratu Kuta Waringin. Jagaripuh kacida murudahna. Ari sababna iniana kungsi masrahkeun duit panglamar ka Ranggawayang. Unggul niatna pikeun maling Sumur Bandung, tapi buru-buru katahian ku Ranggawayang jeung Sumur Bandung sorangan. Ranggawayang malih warni mindah rupa, jenggelek jadi Sumur Bandung. Tuluy bae lempang ngadeukeutan Jagaripuh di kebon kembang. Kanyahoan ku Jagaripuh, Sumur Bandung mamalihan geuwat ditangkap serta dibawa kabur ka nagara Rucuk Pakuan. Terus masrahkeun Sumur Bandung mamalihan ka Sekar Pakuan, ngadaguan mangsana dikawin. Sainditna Jagaripuh, Sumur Bandung mamalihan mulangkeun deui wujud aslina. Jenggelek bae jadi Ranggawayang, ninju kajadian kitu, Sekar Pakuan meredih sangkan dirina tong diangkap sapongkol jeung lanceukna. Pameredih Sekar Pakuan dicumponan ku Ranggawayang. Tidinya Ranggawayang nangkep Jagaripuh, laju dibawa ka Kuta Waringin sakalian jeung Sekar Pakuan. Sekar Pakuan dipasrahkeun ka ratu pikeun jadi selir. Ari Jagaripuh jadi patalukanana. Saterusna mah Kuta Waringin jadi negeri anu aman, sentosa, subur jeung makmur.